Jiwaraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Gempar pancuh dina tangtunganana. Nulat sangkeng bari nyarita di barung jeung ngalengak sering umar kasuka hatena. Hakan sia Rana, hakan sia Kartika. Coba-coba rek ngalawan sia. Geus puguh ti heula oge ilmu silaing teh henteu mentu Rana. Kalakah digunakeun deui nah sia teh. Coba pinudi sia. Rasakeun bangsat. Lamun boga keneh kawani mah sok sia. Hudang sia Rana. Rana sumengir nahan ka nyeri. Tina juru bibirna terus ngalai getih anu masih keneh haneut. Sedengkeun Kartika mah geus teu bisa ngoneal di hudang sigana teh. Rana nyobaan nangtung. Jarik jeug. Jarik deug. Laingkah sukuna geus teu bisa panceg deui. Sakedeung deui si laing bakal modar siarana. Bareng jeung si Kartika nu geus ngaracun si laing ku asmara, ngajadikeun si laing babok cinta deui sia. Daek diajakan jadi bangsat sia, maling bana kibeut ireng, aram cada sia. Luka klanyap geus wani nincak hulu sia bangsat. Curela cilung. Gempar ngacorelat luncat nyaho-nyaho geus aya di hareupeun Rana dina jarak anu deukeut. Sap. Kerawak. Buk Rana dicama ku Gempar. Ku sakali ngadagor ieu babatok si laing bakal bencar sia Rana. Geura tungkul kana cukut sia. Tanggah kasanapan. Sagedeung deui si laing bakal modar bari jeung babatok bencar sia. Tarimakeun akibat tina katolan si laing Rana. Anu peunang dipikat ku si Kartika. Padahal seling nyaho si Kartika teh pamajikan kibeut ireng sia koplok. Anu mata kasahan si laing teh kudu meunang buruhan sia. Buruhna nyata modar babarengan jeung si Kartika. Rana ngudupruk deku dina luhur taneuh. Dua sukuna ngakeletar leuleus teu bisa dipake nangtung. Rana ngareret ka lebah Kartika anu sarua keur ngareret ka Rana. Sora Rana ngakeletar waktu nyarita ditujukeun ka Kartika. Tika. Teteh lalakon urang anu samet ieu geuningan Tika. Karena pamaksudan urang rentas di tengah jalan Tika. Itu bisa jadi kenyataan Tika. Tersangka lalakon urang bakal ki akhirna. Tapi teu naon. Sakumaha janji urang. Tetep urang bakal babarengan pulang ke alam kalanggengan Tika. Hakan sia cinta anu ngancurkeun, anu nganterkeun mecatan nyawa maneh duaan dina waktu ayeuna sia. Rana, Kartika, rasakeun sia. Rasakeun sia. Iya! Gempar nibankeun teungeulan leungeun katuhuna kana sirah Rana. Ngagunakeun kakuatan injeman aci kuntur salaksa. Heuk ceberut des. Rana ngagero panjang nahan kenyeri. Sirahna pejan sapisan. Gempar ngalepaskeun jambakanana kana bukna Rana. Gebru. Rana ngagendebru
Bengejeng dan basuh ku getih. Karajat Rana ngerajat. Sirahna ngulahek saterusna cicing geus teu bisa gerak deui. Dina kayan panon molotot. Gempar ngaret kalebah Kartika anu masih keneh renghap ranjug, eungap susah ngamekan. Deuleuh sia kumaneh Kartika. Lalaki nu pika cinta teh geus monar deuleuh sia. Sakedeung ge maneh bakal nyusul Kartika. Ku aing geus teu kudu dipindo di tarajang deui. Ayeuna geus tatu di jero anu panas ya. Geus hancur ramuk tah dana maneh teh Kartika. Maneh bisa tahan keneh teh lantaran aya mustika manikmaya deuleuh. Mustika geus dicokot mah sarua jeung sirana bakal paeh molotot sia teh Kartika. Sia. Gempar ngareret ka Jaka Asmara terus nyarita. Jaka, garnahan si Kartika euy. Cokot kitab Santika Laga jeung mustika manikmayana euy. Dewek rek kabersihan heula kokon anu lamukot ku getih euy. Corelat cilung. Jaka Asmara ngacorelat puluh kalebah Kartika. Sedengkeun Gempar ngabersihan leungeun katuhuna anu lamukot getih ku Jukut Garing. Jaka Asmara nyokot kitab Santika Laga anu dina balik bajuna Kartika. Waktu nyokot mustika manikmaya anu aya dina kanyut kunang leutik tina kulit teh. Jaka Asmara jadi ngakerok kaget sabab mustika manikmaya aya anu nyamar tina cekelan leungeun katuhuna, sedengkeun kitab Santika Laga mah dicekelan ku leungeun kencana. Sat! Bekup! Jaka Asmara kancang nangtung balitus nyarita kanu geus nyokot mustika manikmaya anu bari teu katingali jerimna. Saha nih kalau geus nyokot mustika manikmaya sia? Temongkeun jerim adika. Kurang ajar sia. Ningali Jaka Asmara culang cileung teu pugu. Harita Gempar jadi penasaran, ngacorelat cirimna nangtung teu jauh ti Jaka Asmara. Aya naon Jaka? Maksud si laing mustika manikmaya anu nyokot kumaha teh? Anu bener ngomong teh, ha? Dewek teh ninggali sasaha sia. Sok kadewekeun heula tah kitab Santika Laga teh. Kajalan. Bari mikeun kitab Santika Laga. Harita Jaka Asmara nyaita deui. Mustika manikmaya anu nyamar anu nyokot Kang. Bisa karasa ramo leungeun anu nyokotna mah, tapi aneh teu katingali jirimna Kang. Gempar muterkeun paneutupna ka sabeuneureun eta patempatan. Tapi waleh teu katingali aya sasaha. Ki Jarong si maling sakti datang nyampeurkeun baritus carita ditujukeun ka Gempar. Anu boga kemampuan ngalakukeun tindakan bari teu katana jirimna mah. Geus moal salah di si jari sakti dan Gempar. Pasti manehna nu geus cokot mustika manikmaya teh. Sabab berarti manehna nu bisa ngalakukeun tindakan seperti kieu. Gempar jadi penasaran. Panona teh serikna dibelel-belelkeun paribasana. Tapi keukeuh teu ningali jalma anu sejen. Gempar keseleun terus nyarita. Bangsat! Tembongkeun sia cirim si lain jadi sakti. Lamun bener si lain jago sajati montong kawas curig sia. Make teu ngatarakeun cirim sia goblok. Hasok tembongkeun cirim si lain sajadi sakti. Caritaan Ki Jarong si maling sakti henteu nyalahan. Harita Gempar henteu serikna ngakulubuk bakat ku kaget. Sabab teu jauh ti tempatna harita geus aya cirim si jari sakti anu nangtung baritus nyarita ka Gempar dina sikepna anu tenang. Kuring tita tadi geus aya di dieu Gempar. Manya aya panon jago bet melotot kawas mata peda. Kuring si jari sakti anu geus nyokot mustika manikmaya. Memang sakuduna dicokot Gempar. Sabab eta lain bana adi ka Gempar, tapi bogana miranti dulur kuring. Anu mata ku kuring dicokot di eta mustika teh. Gempar nepikeun ka mundelik panona. Langsung bedah amarahna. Muncereng ka si jari sakti terus nyarita. Setan!
di putaran sakalian saku aing jadi sakti wani nyokot bana ki buyut ireng sia bangsat. Anu bangsat mah anjeun Gempar. Ari kuring mah pan jelas ngawakilan Miranti anu bogana. Jadi ya mustika teh kudu balik deui ka nu bogana Gempar. Ulah di aku jadi bandahna ki buyut ireng ari teu teh sangeunahna. Aneh bet ngaku miboga kana bana batur anjeun mah Gempar. Dasar setan alas ya. Lamun eta mustika teu dibikeun deui, si laing bakal ngaranapa nasib saperti si Rana sia jadi sakti. Ngacener jadi bangke sia bangsat. Rek dibikeun deui kumaha da puguh lain boga anjeun atuh Gempar. Lain bogana ki buyut ireng deui. Bet kucan ngerti keneh wae ari di dinya aduh. Lamun keukeuh wae mika hayang mah nya sok wae. Rebut deui ieu tina leungeun kuring ari mampu masok. Caritaan si jari sakti puguh we tumurapna ka Gempar mah jadi beuki nambahan muncak amarahna. Sabab secara teu langsung si jari sakti geus nangtang ijen jajaten ka dirina. Kurang ajar sia. Aram cadah sia bangsat. Si laing bener-bener hayang kojo lamun kitu mah jari sakti. Nangtang tarung ka aing sia mun kitu mah. Rasakeun sia bangsat. Iya. Curelat cilung. Jirim Gempar ngacurelat majuna raja. Manehna boga kayakinan si jari sakti moal mampu ngimbangan kekuatan inceman Aci Guntur Salaksa. Saung. Angin sameran panarajang lawan karasa nebak kena badan si jari sakti. Hiu. Plos. Les. Jirim si jari sakti leungit. Panarajang Gempar ukur kena kan tempat anu kosong. Gempar culang sileung luak liuk leungiteun lawan neneangan si jari sakti anu hiles ngaleungit teu katingali jirimna. Kurang ajar setan. Montong hiles leungit si jari sakti. Lamun bener-bener celaik jagon sajati. Montong make juga gunakeun aji sahalimunan sia. Licik sia bangsat. Tarung lalu bener sia. Kangaranan tarung mas sabodo sapi pinter atuh euy. Gumantung kana kemampuan ilmu masing-masing Gempar. Iya kuring di dia ya aya ditunggangan Andika. Satengah ngagurubuk harita Gempar ngapalikeun awakna ka tukang. Katingali si jari sakti ngajan tenang tumina kayaan sikepna anu tetep tenang. Montong ulas iles sia tahu jari sakti. Ladenan sia kekuatan aing. Buktikeun kemampuan ilmu zat si laing sia jari sakti. Kurang ajar sia setan. Anu kudu ngabuktikeun kemampuan mah Andika Gempar. Buat kalahkan narajang ke tempat anu kosong atuh. Dipake atuh buka panon teh Gempar. Lain kalahkah melotot tamu. Iya ya di dia. Tarung lamun tong ngagunakeun aji halimunan sia bangsat. Licik sia tarung teh. Bari teu ngatarakeun jirim sia teh. Sok teh monggo tuh sia teh. Mun bener mah wali sia. Ya di kangaranan tarung mah kumaha we kemampuan masing-masing atuh Gempar. Teu kudu nyebutkeun licik sagarupa, malah sakuruna Andika nyaho. Ka mana ngilesna kuring? Lain kalau ke tempat kosong di Tarajang. Dasar Gatot Kaca. Lawan si Gatot Kaca. Mata melotot tuh bisa baca. Kurang ajar sia. Gempar nepikeun ka ngahegak napasna. Ambek nyendak tenaga midek. Kanyataan anu keudis ngahareupan ku dirina bener-bener kayaan anu di luar dugaan. Sabab kudu adu hareupan ijen wawasen jeung si jari sakti anu boga kamampuan ngagunakeun aji halimunan. Montong loba bacot sia, modar sia jari sakti. Ya.
Ikeun anu kadua kalina Gempar maju dina Rajang. Angin sameran panarajang lagi lebih kuat tebak kena badan lawan. Saut. Plos. Les. Gempar narajang di tempat kosong. Jirim lawan geus ngiles di bega leungit. Gempar luak lieu gancang ngabalikeun awakna ka tukang. Di sisi jari sakti geus aya di tukangeun manehna seperti tadi. Tapi walai si jari sakti teu katinggal aya di mana cicingna. Ki Jarong jeung Jaka Asmara anu ngabandungan kana lumangsuna kajadian. Harita ukur bisa silih rere. Maranehna duaan geus musi ngalaman pada kasoran eleh jajaten ku si jari sakti. Duanana jadi penasaran hayang nyaksian kumaha pungkasan eta taruh. Anu jelas Ki Jarong jeung Jaka Asmara bisa ningali Gempar bangun anu bingungeun jeung hareupan lawan seperti si jari sakti. Geus bisa kaijin ku Gempar 10 kali manehna maju raja. Kayaan bakal tetap seperti tadi. Dina ukur bisa narajang ke tempat anu kosong sabab jirim si jari sakti bakal ngiles leungit bae. Gempar jadi begitu mah penasaran anu sateda boga angkeuhan bakal bisa ngabinasakeun si jari sakti seperti halna ngabinasakeun Rana. Harita jadi bingungeun ning hareupan lawan anu boga aji halimunan. Jari sakti, cicing di mana sia setan? Gancang tembongkeun cirim si lain sia. Urang teruskeun ieu tarung sabangsat. Urang teruskeun sajuleg. Hasok sia, di mana maneh ayeuna ayana sia jari sakti? Tabagon sia. Gempar ngarenjag kaget deui wae waktu digigireun belah kencana aya suara si jari sakti anu nyarita ditujukeun ka dirina. Kudu gogorowokan Gempar. Kuring tita tadi ge aya di dieu ye. Buat kawas kanu jauh wae. Aduh nah ieu mah ye. Anu matak cekuring oge dipake atuh boga panon teh. Manya panon jago itu bisa ningali kayaan kuring di dieu. Atuh kudu ajar deui Gempar. Gempar gancang ngakilirkeun awakna. Katingali si jari sakti gacanteng di bae nangtung dina kayen anu tetep tenang siga lain anu keur ning hareupan taruh. Gempar ngahulang sakedeung bari ngageuntos ngajero hatena. Edan. Aing jadi bingung oge ye ning hareupan si jari sakti kaya kieu bae. Kekuatan inti melajik kundur salaksa. Moal bisa diimbangan ku kekuatan lawan ye. Lamun panajang kena karena sasaran atau penajang aing diburu lawan. Tapi mungkin kita jadi lama aing bingung oge. Setiap dibantuin penajang tetap kena ke tempat anu kosong. Mengajar si jari sakti. Jadi si jari sakti bis ngalengit dewe nek ditajang ku aing deh. Waduh, kudu kumaha carana itu nih harapan kalian seperti kieu. Gempar bingungeun. Sanajan sakumaha hebatna kakuatan incuman digunakeun ku deuri. Kangaranan teu kena kana sasaran matang tuwe moal aya hartina. Malah mun kayaan terus-terusan saperti kitu bisa dipastikeun Gempar bakal leuseuh diakeun tanaga. Ningali kayaan Gempar bingungeun harita sejari sakti terus dari tadi. Kekuatan Andika mangrupa kekuatan injeman ti kibuit ireng Gempar. Memang hebat Gempar. Ngan eta kekuatan teh tetep aya titik kalemahanana Gempar bisa nyaho mah geus. Buktina Andika henteu mampu nembus kayang jirim kuring anu ngagunakeun aja halimunan. Ayeuna giliran kuring ye anu bakal ngabuktikeun titik kalemahan Andika dina waktu ayeuna. Cenah sia. Untuk bakot sia jari sakti. Tarung lalu balik sia tungkol pas kalbus rupa sia teh. Coba pelung sia penajang aing. Urang anu kakuatan gagal pisan sia. Saha leuwih kuat. Rasakeun sia.
lawan geus dibeng ngaleungit. Gempar kawas arah harita narajang ka hareup. Kakenca jeung katuhu terus ka tukang. Maksudna mah sanajan henteu bisa ningali cirim lawan, sahanunya panarajangna bisa meneran kena kana sasaran. Tindakan anu dilakukeun ku Gempar puguh we jadi ngahambur-hambur tenaga teu puguh. Tumatak aneh mun Gempar harita mimiti ngarasa leuseuh tenagana. Gempar ngahega katu napasna baruwaklit neangan si Jari Sakti. Tina kayaan keur seperti itu Gempar jadi gagero kaget waktu puheungna anu beulah katuhu ditotok ku si Jari Sakti bari henteu ka sekali jeung. Sak. Tak tak tak. Ditotokna puheung Gempar anu beulah katuhu teh dina kayaan waktu keur Gempar ngarep kalebah katuhu neangan jirim si Jari Sakti. Puguh we Gempar jadi kaget teh. Sabab beheungna jadi henteu bisa digerakkeun deui. Jadi heuras anger dina kayaan ngaliuk ka beulah katuhu. Setan! Alas puhung aing jadi heuras teu bisa digerakkeun sakoblok. Etan sia licik sia Jari Sakti. Dikumahakeun mun aing sia setan. Aing teu bisa ngaliuk sia anger. Gempar beheungna jadi heuras teu bisa ngaliuk ka gigi teu bisa digerakkeun ka tukang. Pogo manehna jadi kagetkeun. Kacareun kita kagetna harta Gempar ngagero kaget deui. Waktu sapasang panon dina lebah curug panon anu deukeut kana tungtung cukang irung ditotok deui wae ku si Jari Sakti dina kayaan si Jari Sakti teu katingali jerimna. Sak tak tak tak. Sapasang panon Gempar terus buncelik henteu bisa dikiceupkeun. Oh, bangsat. Lalaulan isi Jari Sakti. Mata aing jadi buncik teu bisa dikiceupkeun kieu saedan. Dikumaha geus mata aing. Dikumaha geus Jari Sakti mata aing. Di mana sia maneh? Di mana sia maneh Jari Sakti? Urang ajar sia. Lik si goblok. Ieu kuring aya di dieu digigireun belah kenceun Andika Gempar. Ceuk si Jari Sakti anu nemongkeun jirimna dibelah kenceun Gempar. Lantaran beheungna teu bisa ngalieu kapaksa Gempar jadi awakna anu muter hayang ningali ka si Jari Sakti. Gue keur Gempar mah jadi asa kasiksa. Sabab bisa ningali si Jari Sakti tapi kayaan awakna nyagihir da puguh beheungna dina posisi keur ngalieu kalebah katuhu. Ningali kana kayaan Gempar anu seperti kitu jaka asmara harita ngalet ka Kijarong terus carita. Urang kudu ngabantu ka Gempar ieu mah ki. Misalna ka Bandungan ku urang kayaan Gempar digunggeun sigana teh. Dina ngeulepas Jari Sakti ki. Urang kudu ngabantu ieu mah ki. Bantuan urang ku aya hartina jaka. Gempar wae nu boga kakuatan ijeman ti kimut ieu. Kayana bisa saperti kitu. Kumaha urang bisa ngabantu na atuh. Urang teu hayang ngabantu euy. Anu aya hartina bantuan ti urang. Kajaba mun urang bisa nebus kakuatan Aji Halimunan si Jari Sakti. Jaka asmara teu bisa ngabantah kana caitaan Kijarong Semaring Sakti. Memang bener oge mun dina majuna ngabantu oge rek kumaha bisa ngungkulan ajen pangartina si Jari Sakti. Decacakan Gempar anu bere kakuatan injeman Aji Kuntur Salak Sage kalakah bingungeun hing harupan si Jari Sakti teh. Beheungna jadi heuras terus ngalieu katuhu teu bisa digerakkeun terus pano oge buncelik teu bisa dikiceupkeun. Gempar jadi ambek pacampur ejeung bingung ku kayaan gerina dina waktu harita. Si Jari Sakti neuteung ka Gempar bari seueutik terus carita. Sanajan Andika loba kakuatan injeman Aji Kuntur Salak sa Gempar. Tapi eta kakuatan teh teu bisa digunakeun, Lur. Kabuktian sabaraha kali oge henteu kena kana sasaran gini. Malah ayeuna eta beheung teh terus ngalir ka tukang bari panon buncelik teu bisa ngicip-ngicip acanya. Mun memang bener Andika jago, coba pulikeun eta kayaan teh Gempar sok Bandungan ku kuring ye. Kumaha rek kekeneruskeun tadu atau kumaha ieu teh? Gempar huntuna kekerot. Nafsu ngabubulug
tapi teu bisa ngalakukeun tindakan naon-naon. Baik narajang deui geus kaijir moal aya hartina. Sabab jirim si Jari Sakti bakal ngiles deui ngaleungit pasila oge. Komo ayeuna mah kayaan jadi barabe rek narajang lawan teh. Ari awal ka hareup, ari beheung, terus ngaret ka katuhu. Aing can masa eleh jajaten si Jari Sakti. Lamun si laing teu licik mah tita tadi oge, geus modar sia goblok. Geus modar kulegeun aing si Jari Sakti. Setan sia. Kumaha ieu beheung jeung mata aing. Ini seperti kieu si Jari Sakti. Egosan dikumahakeun aing da luh. Anjir. Ya, gunakeun atuh tak kakuatan ti kibut irang teh atuh Gempar. Nebet kalaka nanyakeun kudu kumaha ka kuring geuningan. Ih, ari teh. Lantaran andika ayeuna bingung kana kaayaan alukkeun karadapan, kuring ayeuna mah rek ini ti Gempar ieu. Anu jelas mustika Manik Maya bakal baik deh kalau bogana. Cukup ngabrikeun ka dieu heula we Gempar Las. Jirim si Jari Sakti ngiles leungit. Gempar henteu srikna gegejet bakat ku ambek, gemes jeung kesel ku diri sorangan sabab henteu mampu ngungkulan si Jari Sakti. Bontong aja si Jari Sakti. Bontong wakam atong bangsat sia. Urang acan beres sia bangsat. Urusan urang masih jadi panjang sia. Hei, Jari Sakti di mana si lain setan? Bontong bakal ninggalkeun ieu tempat sia. Awas ya, awas ya. Sakaya deui panggil jeung aing. Geus moal diberi ampun sia. Modar sia. Modar kuleun aing sia bangsat. Gempar ngan ukur ngadenge sora manehna sorangan. Si Jari Sakti geus teu kadenge di sorana. Malah Gempar geus bisa nganyahwankeun sacara pasti kalebah mana initna si Jari Sakti da puguh henteu katingali jirimna. Gempar musyrikeun kakuatan tanaga lapisan kana sapasang leungeunna marangan kakuatan inciman ti kibut ireng. Saterusna dua leungeun-leungeunna dipake ngapatak buhungna sorangan anu heuras teu bisa digerakkeun. Kap! Gerak-gerak! Buheung Gempar bisa digerakkeun deui. Tapi sapasang panon mah masih keneh tetep pun celik teu bisa ngiceup. Ki Jarong si Maling Sakti jeung Jaka Asmara harita daratang nyampeurkeun. Gempar ngabagikeun paneuteupeuna ka Ki Jarong jeung Jaka Asmara tus carita. Si lain duaan kunaon teu ngabantuan ka dewek sia ha? Kunaon ai sia? Geus nyaho aing tarung jeung si Jari Sakti teh bingung nih hareupanana. Tapi berteuh anu sahijieun kalaka ukur ningalikeun ai sia. Jaka Asmara mah teu wani ngajawab. Ki Jarong anu harita ningala. Ari Den Gempar kula duaan teh kumaha bisa ngabantu aku Den. Beten Gempar anu boga kakuatan ijeman aji guntur salaksa. Bingung dina nying hareupan lawan. Atuh mun kula duaan maju ngabantu oge malah komo bakal leuwih parah meunaan kayaan kula duaan teh. Mun nepikeun ka kula duaan ditotok ku si Jari Sakti. Terus kajentul kawas patung malah bakal jadi ngabarabekeun ka Den Gempar. Anu mata kula duaan mah lain henteu hayang ngabantu. Ngan ieu kajadian teh kudu jadi perhatian jeung catatan keur urang. Yen si Jari Sakti nu geus babarengan jeung si Rawing jelas kudu jadi hitungan keur tiap urang Den. Gempar tadina rek ngambek nutus ke yang Ki Jarong jeung Jaka Asmara harita jadi henteu tulus. Caritaan Ki Jarong memang benar. Dalah mun Ki Jarong jeung Jaka Asmara maju ngabantu ge memang moal bisa ngungkulan kayaan. Malah bakal leuwih barabe mun Ki Jarong jeung Jaka Asmara ditotok nepikeun ka ngajentul kawas patung. Sedengkeun Gempar ge cantang tu bisa mulihkeun kayaan Ki Jarong jeung Jaka Asmara. Mun teh mah nepikeun ka ditotok ku si Jari Sakti. Dina kayaan hati anu masih keneh amek jeung hanyelu harita Gempar terus carita. Tu diomongkeun ku Ki Jarong bieu memang bener.
Si Jari Saktinya tatapal Ajen Pangartina teu bisa dianggap enteng. Si Gana Iwati gebut ireng anu bakal bisa nembus kekuatan Haji Halimunan. Mau digunakan ku si Jari Sakti mah. Edan tua walak teh. Ya panon dewe ke masih kena buntik teu bisa ngicup teh lu. Wah, kalakuan si setan kurang ajar. Beung mah bisa dipulihkeun ya ku dewek. Oh, tapi susuganannya menggunakan kekuatan incuman ti kibut ireng. Sugan bisa pulih deui. Edan ilmu totok si Jari Sakti. Benar-benar bisa ngarah karena titik kelemahan dewek fuang sate. Caka asmara harita ngaret kalebah Kartika balik terus ngomong ke Gempar. Jadi kumaha eta Kartika rek diantepkeun wae ka Gempar. Diperhatikeun siga nama masih kene aya napasan eta teh. Sakedeung ge modar Jaka. Meungeus lah antepkeun sina nyusul sirana anu geus modal leuwih heula. Kitab sakti kalaga geus menang deui. Tah, ngeunaan musika manik mayak kawilang terpenting lah keur si kibut ireng mah. Leuwih hadaina mah urang balik ka Banyarulung euy. Urusan urang geus beres. Gempar geus henteu malirek di kaayaan Kartika. Manehna boga kayakinan Kartika geus bisa dipastikeun bakal terus kalayang jiwana. Reng hapan napas anu aya ngan ukur kali tinggal sesana. Anu akhirna napas panuntungan bakal marengan kana lepasna nyawa tina ragana. Diajakan balik ku Gempar saperti kitu mah Ki Jarong jeung Jaka Asmara teu bade carita. Harita nuturkeun lengkana Gempar ninggalkeun eta patempatan. Tapi kakara sababa lengkah Gempar lempang, harita aya sora awewe anu ngagerowan dituturkeun ku datangna Narsia anu setengah lumpat nyamperkeun ka Gempar. Kang Gempar keheula Kang, ya abdi Narsia Kang Gempar. Narsia anu satadina mah rek kagabrug ka Gempar. Gambaran tina hati anu sono kanu jadi salaki. Tapi jadi ngarah negelengkahna waktu Gempar nyarita semua anu nyentak. Cukup! Eueuh dirinya Narsia. Reka mana make jeung panggih di desa Garupa ha? Kawas anu teu eling maneh mah Narsia. Anyar ngajuru teh kalakah irit-iritan siga anu teu hideung sia teh. Kang Gempar, hapi rek nyusul anu jadi salaki ka Banyarwulung. Ngan kabeneran we ayeuna diparengkeun tepang di dieu. Beraku sikap jeung caritan kalau jadi pamajikan pikeun ka saperti kieu Kang. Abdi ngahaja jauh lumaku anggang lumampah. Lantaran hayang panggih jeung anu jadi salaki Kang. Tapi bet kalakah kieu geuningan Kang Gempar. Kunaon Kang Gempar kitu-kitu teuing ka diri abdi teh. Bet pisan teu ngacinan pisan ka diri abdi teh Kang. Narsia, dengikeun ku jajawir maneh. Waktu si Wag datang ka Banyarwulung, sarta ngajakan ka dewek hilang balik heula. Ngarepkeun dewek ningali orok nu dilahirkeun. Ku dewek langsung ditolak. Lantaran kegemaksa dipodaran ta si Wag teh. Dewek geus ngomong ka si Wag. Dewek geus henteu rek mikiran anak jing jadi pamajikan. Ku aing geus dianggap eueuh. Ngarti henteu sia teh ha? Ningali sikap jeung ngadenge caritan Gempar anu saperti kitu. Puguh we Narsia jadi pedah cimata. Gempar bener-bener geus teu nganggap pamajikan di kadirina. Rasa panasal Narsia teh geus aya jawabanana. Kabuktian Gempar geus caritakeun naon sababna pangna aki Uwag ditandasa nepikeun ka hanteuna bari jeung Rembal Cipanu dina sora anu mareuda Narsia harita tos carita deui. Aku anyerek tega kada daging sorangan Kang Gempar. Kan wae ari abdi mah rek dipikeun. Rek teh dipikiran oge cenah naon. Tapi ari orok mah teu boga dosa Kang. Baca teu wae nyaheun ka anakna. Komo ya urang saku manusia Kang. Dengekeun ku maneh Narsia. Tong ka mana meuni sia ngomong teh.
tuh tenyo ku maneh geus dua jelema di podaran ku dewek Sirana jeung si Kartika ayeuna mah datang nepungan ngabacot seperti si Aki Uwag hayang ngalaman nasib anu sarua seperti si Uwag bari teh ha aya di podaran wae Narsia nyelang ngaret kalebahrana jeung Kartika ngageter hatena ningali aya dua layon anu ngabebengkang maring lemah tapi Narsia jadi barontak hatena manehna teu bisa narima kana sikap jeung caritan gempar anu geus sageunahna teu beda ti mikeun runtah kalau jadi anak jeung pamajikan anu satarina mah ngarasa sieun Narsia teh tapi bet jadi terus kahudang amarahna anjeun benar-benar kejam jeung telengas gempar tega kadana lagi sorangan geus dianggap eueuh dipikeun teu beda ti karuntah gimana rasa perasaan anjeun gempar keur si Narsiah mah geus dianggap pamajikan ge teu naon tapi anak gempar orok dilahirkeun piraku make jeung moal di aku gempar mikir yeah montong loba bacot si Narsiah leuwih hade mantog geus montong rek panggihan deui si gempar sia sakali deui aing nandaskeun si gempar geus moal rek mikirkeun deui anak jeung pamajikan leuwih hade kancang mantog balik deui maneh sia mantog sakal mun sia sabalamun teu gancang ngingkah di podaran ku aing mah plek ku aing di podaran teh ngartiin teh sia ieu ha ka pengok sia podaran ku aing plek kisarong si Malik Sakti jeung Jaka Asmara henteu wani pipilueun kana urusan gempar jeung Narsia sanggeus ngabandungan kana kaayaan anu mangsung harita maranehna dua anjeun nyaho yen gempar jeung Narsia teh salaki jeung pamajikan sedengkeun Narsia beuki kahudang amarahna harita terus carita deui harkat derajat anjeun beut jadi sahandapeun satu hewan gempar kenyataan teu bisa dibantah gempar orok dilahirkeun teh darah daging anjeun piraku moal di aku si Narsiah mah sieun lamun menang lamun memang kudu ajal binasa di ieu patempatan anu hartina neruskeun kahirupan oge gempar bade wakalaka keukeuh leug sia wani sia ngomongkeun aing leuwih handap ti batas satu hewan kurang ajar sia hayat gacleng gempar luncat saterusna waktosna seep waktosna baraya cakra geuningan waktosna parantos teu nya kapan deui cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya tah kitu atuh samentawi sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana mios